karena ta'alluq jeung Gusti, sholawat dipengkerkeun karena ta'alluq jeung makhluk Gusti. Torojol kaidah ulama usul fikih, kullu ma yata'allaku bil khaliqi muqaddamun ala ma yata'allaku bil makhluqi walau kana syarifan. Kullu ma dasim kuring ge barudak sami ngitung sanad guru mah aranjeun mah putra aa di dieu sim kuring mah incu meureunang. Naon margi sim kuring panginten di papatahan utawi iki iku terang utawi teh ti apian simang apian panginten kautinga nya kapungkur di dieu di aa. Aranjeun mah putra aa putra majaji abdi mah mudah-mudahan incu sing kaangkeun amin. Diajarkeun ngerap kuluma malah geuning apian mama teh ismun mausulun bimakna ladzi au makna kiratun mausufatun bimakna syai'un. Mun makna kirah mausufah bimakna syai'un lebet kana kaidah usul fikih walab dukulin idza udifa ila nakirah yufidul umum. Punten hartosna kuluma setiap perkara ya ta'allaku nu cumantel hubungan eta perkara bil khaliqi jeung Allah dat anu maha ngadamel muqaddamun kedah dipayunkeun alama ya ta'allaku bil makhluqi paneurikeun perkara anu hubungan cumantel jeung makhluk Gusti walau syarifan ay walau kanal makhluku syarifan ya dipunaha ya budak ayun kunal khobar kitu sanes walau kanal makhluku syarifan sok sanajan kaayaan eta makhluk teh kacida mulia. Nah urang ngalapaedah ke urang dieu urang mun pek aya ta'alluq hubungan jeung makhluk Gusti heg pageduk jeung ta'alluq hubungan jeung makhluk Gusti. Contoh urang can ngaos contoh heula dasok tatimul qid wasrut bitamsil atawa bitamsili zalal iskal kitu sanes. Di dieu sok ngayakeun mingonan di kersa ai darak ibu-ibu teh poe harita teh tanur cing kirang bara urang dieu sok milih tanur mereskeun urut kamari atawa mentingkeun minguan. Hah? Apan mingonan mah hubungan jeung makhluk Gusti jeung Gusti Allah. Ari tanur mah hubungan jeung makhluk Gusti melaan eusi puyut bungkus kulit cek kaidah tadi hubungan jeung Allah heulakeun paneurikeun hubungan jeung makhluk Allah mah komo bari bobologot jika anjing kirik kahujanan mah bade kitu bade entakan pang doraka-dorakana mangkeluk jelema mun pek ayeuna waktu mingonan di kersa guru urang sadi dieu nu aya di wilayah ieu ngahana-hanakeun nyeun pigawean pibuatan jeung pitanureun teh dina poe mingguan nu kitu mah teh sarag tak esot nyawana ge lain melaan aki ya malain dencan ngajina ge nya. Ayo salawat urang sanggakeun ka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka para sahabatna para tabiin atba tabiin para mulhaq tabiin para ulama ul amilin para ulama warasatul anbiya umumna segenap jami'il muslimina wal muslimat di masjid duika maghrib wabil khusus ibu bapak sepuh anom nu tebih nu caket nu aya di mahfalah anu mubarakah pamugi-mugi salamina mesing ayatna rahmat kurungiduna Allah subhanahu wa ta'ala amin. Amin. Asaihi wasinal mukarram kersa pengatur waktu pembuka acara strip miring protokol anu parantos masian waktos kepribados piwarang jumarios dina ieu waktos sok sanaos cereosan pribados rada ngerostos menawi waktos parantos mencos nujukeun kana tabu satengah 12 satengah 11 pas sedengkeun cek Kang Yayan hati-hati ngaji dia kudu lastu jam 11 kudu beres jeung nyatu-nyatu berarti sim kuring ngawangkung aya waktu setengah jam kata mah na meja ekstra jos anu sami ku sim abdi dihormati pamugi ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun para masyayikh para alimin ulama para zuama para asatid para muallimin wabil khusus para ajengan khususil khusus Syaihi wa murabi kersa ku anjeun Syaihi wa murabi kersa
ti Cisampih sahi wa Sungai Mukarram ti masing-masing daerah anu alladzina lam yudkar ismuhum ta'diman wa tauqiran lahum kusim kuring moal disebatan hiji-hiji namina namun tengirangan rasa hormat sareng ta'dim sim abdi ka mantena anu sami geus yang dihormati mugi ku Allah dimuliakeun. Urang doakeun ku urang sadayana ieu para guru urang sadayana khusus kersa adi dieu ridho urang dia ngadoakeun ka para kiai ridho ngadoakeun ka ajengan ridho urang resep ka kiai resep naon urang nyah ka kiai nyah naon jantan bingung nyari yos tepati nyamung ya bingung loh ikan agak tepati nyamung kan urang doakeun ku urang sadayana ieu guru-guru urang sadayana nu aya di tempat wabil khusus guru sim abdi sadayana nu sepuhna nu anomna hiji sing paos yuswa barikiat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkeun dina agamana Allah Subhanahu wa taala disehatkeun jasmani sareng rohanina diseureurkeun milik rezeki anu halal tur barokah ditambih-tambih ilmu anu manfaat fi dunya wal akhirah diseureurkeun murang kali santriin sareng santriatna kalawan santriin santriat anu soleh tur solihah katurut keluarga masyarakat kalawan warga masyarakat anu soleh tur solihah oge ulah wakadi maotkeun ieu sadayana guru sim abdi di dieu nu sepuhna nu anomna sehingga encan rayap nuluykeun kana generasi perjuangan mantena amin. Amin. Naon sababna sim kuring ngadoakeun ka ajengan setiap ngaos sok leuwih lain peda sim kuring ustad lain peda sim kuring santri sanes ngan pedah ku alam zaman kiwari geus hese neangan jang buat ngagantian para alimil ulama leres beda jeung para pejabat mah lamun pek misilkeun di daerah ieu aya lurah hiji geus rengse misilkeun teh mah kana ngajabatna encan ge turun tina jabatan loba moal kira-kira jelema nu nangtungkeun diri siap pasang dada rek nuluykeun kana perjuanganna bener kadang-kadang boro-boro lurah geus maot boro-boro camat geus maot masih hirup masih ngajabat wayak jelema kuat aya 2 aya 3 bahkan leuwih ti 5 nu siap nangtungkeun curug li siap nangtung siap pasang dada rek nuluykeun kana perjuanganna bahkan lain sakadar ngomong korban harta korban tanaga korban emutan nu tadina teu cadu mingguan ge ngadarak deukeut ka kiai teh bener-bener tapi sok urang bayangkeun lamun pek misilkeun hiji ajengan hiji kiai hiji ustad hiji mualim sadekm aya hiji atau aya 2 kiai nu hiji misilkeun teh mah keur teu damang nu hiji aya kaperyogian misilkeun teh mah ka kota misilkeun teh mah waktu mingonan da kadang-kadang warga masyarakat najan tanagana badag kuat mangul pare 70 kilo kumisna nampolet sareng tai palit sahaok kadua gaplok peureup badag eta waktu ajengan nu 2 nu hiji teu damang anu hiji ka kota waktu mingonan boro-boro minguan maca kitab hareupeun masyarakat boro-boro mematahan santri di papai kitab nu kaliwat kadang-kadang init ka masjid waktu salat berjamaah sangkilang lain salat nu bangsa jahar salat lohor salat asar masyarakat ka masjid ajengan teu aya duanana da puguh nu hiji teu damang nu hiji ka kota cing petana eta masyarakat nu badag peureup teh kumaha nah hanya rentang kaharep ngawanikeun maneh atau kos monyet di penta wadal kos monyet di penta wadal teu salah pangandika ulama usul fikihna Jamul Jawame mautul alimi sulmun fil Islam hartina mautul alimi sulmun fil Islam makna sulmun ditingali dina kamus muhtarsihah sulmun teh kohok anu teu aya cenah pita maleunana berarti lamun dilempengkeun ari maotna alim ulama maotna para ajengan maotna para kiai maotna para ulama eta teh pohok jemlong dina agama Islam nu hese neangan pita maleun nana Imam Ghazali mere gambaran maotna alim ulama teh bedana sapertikeun pepeusna kaca beulah kaca lamun pek geus pepeus urang meuli lakban anu mahal meuli rapat anu mahal najan eta kaca bisa dijikeun deui tetep urutna mah aya hartina mata
urang kudu selalu ngaduakeun berangjeng penting supaya guru urang panjang yuswa, supaya guru urang sehat jasmani sehat rohani, najan kiwari rayak jelema masantren, najan kiwari rayak jelema nu kuliah jeung sakola jeung sajabana, tetep dibanding-banding jeung ulama anu sarepuh mah teu aya nanaonna. Najan mubalik loba ge nyarbeng kiwari, timiti mubalik kondang ti pambolik si kanan, tikakeun mubalik ganti ngarah. Wah, aya jangan pereper. Aya ajengan jair kacaahan sim kuring kantos pangersa ieu urang ngalakon heula diona ngaji hiji waktu ka daerah itu Cimenteng kaul itu aya di hiji teh jeung ajengan jalak harupat eta uing meni ngener kang atuh jalak harupat ceuk ahli tukang ngadu hayamnya kumaha marukan teh da ngaran hayam jalak harupat bari tangtungana merat sukuna merat pan binti teh kurang-kurang namanya uing muyungku teh kata mah make sorobaga tepati biasa apa uing mah komo make jas jus mah jas jus ngesang pak nyempode uing teh kieu ngadeg-degna ieu mangkana dijadikeun mubalik kadua ari itu batur ti heula ari ngaranna jalak harupat teh uing sajaroning eta ngadeg-deg eta mah mukodimahna kuat gagah bahasa intelek gagah kabina-bina ngan untung uing teh aya hate teh pas maca kola Rasulillah cenah kakarak teh aya kawani ti dinya mah ari mimitina mah masyaallah Rabbuna karim maotna ulama teh kitu mentak teu salah geuning para santri nasara alfiyah al-fadlu lil mutaqaddimin wal fudulu lil mutaakhirin. Keutamaan ayana di ulama nu sarpuh nu ti parayun nu ayeuna mah sesa nah ngaran sesa teh ya sesa mah pek urang kawin ka pamajika hiji awewe ngan urut batur sesa logor jadol urang prasmanan kapeulaan ku piribumi urang can manerikeun maneh leheung jeung biheung nu prasmanan ti heula geus teu ngamat pajajaran coba sok lopek nu ti heula ngamat pajajaran pan ngelemet bawa kuah ke karecaina makana hayu urang doakeun wabil khusus kersa saihi wa murabi di dieu kersa aa umumna para ajengan nu aya wilayah ieu nu sepuhna nu anomna ulah waka dipupuskeun sehingga can rayap nuluykeun kana perjuanganna amin ya Allah ya rabbal alamin kalayan di mana maut sing dirizkian ku rizki nu ageng maut husnul khotimah nyanak iman sirang Islam kalayan urang sadayana sebagai masyarakat sebagai muridna sing kenging syafaat iman tenang abdi gaduh keyakinan bahwa para guru bahwa para ajengan bahwa para kiai terutama di dia yakin 1000 kali 1 juta kali keyakinan gaduh syafaat seperti syafaat para nabi keur ka umatna leres teh amin percaya teh kade kang akang kumis badag terpercaya doh atuh buka tina kitab Al-Ittihad pangandika sahabat Utsman bahasa man ankara syafa'at syafi'in faqad kafara jelema anu inkar kana syafaat 16 eta kupur hukumanna di antara syafaat 16 teh adalah guru ngaji ilmu agama nuwuruk mitutur ka murang kali urang ngawuruk mitutur ka urang ngawuruk mitutur ka bojo urang yakin eta 1000 kali persen simkuring aya keyakinan gaduh syafaat seperti syafaat para nabi jeung ka para kaumat aparatur kepemerintahan ti bawahan sampai atasan ti atasan sampai bawahan anu sami Gusti abdi dihormati